Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Yusanu disunatkeun non rob mulyadaini ngangkatkeun dua panangan. Fi arbaati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat. Inda takbiratul ihrami tegasna dina nalika takbiratul ihram. Wa indal ruku'i jeung dina nalikana ruku, wa indal itidali jeung dina nalikana itidal, wa indal qiyami jeung dina nalikana ngadeg minat tasyahudil awali tina tahiyat awal. Paslun ari teh hiji pasal surutu sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud. Sab'atun eta ayat 7. Ayas juda tegesna yen sujud jalma ala sab'ati a'dhain kana 7 pirang-pirang anggahota. Wa antakuna sareng yen bukti naon jabhatuhu tarangna jalma maksupatan eta anu dibukakeun. Wa tahammulu sareng mikulkeun birosihi karna mastakaanna jalma. Wa adamul huwi jeung teu turun li ghairihi pikeun lian sujud. Walayas juda sareng yen teu sujud jalma ala syai'in kana hiji perkara yataharraku anu narima usak-usik biharokati ku usikna jalma. Wartifa'u asa pilihi sareng ngaluhurkeun panghandap-handapna jalma ala a'alihi kana pirang-pirang anggahota luhurna jalma. Wa tumaninatu sareng tumaninah pihi dina sujud. Khotimatun ariyahi eta hiji panungtung. Ada usujudi ari pirang-pirang anggahota sujud. Sab'atun eta ayat 7. Al-jabhatu tegesna tarang. Wa butunul kafaini sareng dampal sareng beuteungna dua dampal panangan. Wa rukbatani sareng dua tuur. Wa butunu asabi rijlaini sareng beuteung sareng beuteungna pirang-pirang ramo dua sampean. Paslun ari ieu teh hiji pasal tasdidatu tasyahudi ari pirang-pirang tasdidna tahiyat. Ihda eta hiji wa isruna jeung 20. Khamsun ari 5 fi akmalihi eta dina pangsampurnana tasyahud. Wasitata asyara sareng ari 11 sareng ari 16 fi aqalihi eta dina pangsalitna tasyahud. At-tahiyatu ari tasdidna lapan at-tahiyatu ala ta'i eta luhureunta. Wal ya'i jeung iya. Al-mubarakatu sholawatu ari tasdidna lapad al-mubarakatu sholawatu ala sodi eta luhureun sod. At-thayyibatu ari tasdidna lapad at-thayyibatu ala ta'i eta luhureun to. Wal ya'i jeung iya. Lillahi ari tasdidna lapad lillahi ala lamil jalalati eta luhureun lamna lapad Allah. Wassalamu jeung ari tasdidna lapad salam ala sini eta luhureun sin. Alaika ayuhan nabiyyu ari tasdidna alaika ayuhan nabiyyu ala liya eta luhureun ya wa nuni jeung nun wal ya'i jeung iya. Wa rahmatullahi jeung ari tasdidna lapad wa rahmatullahi ala lamil jalalati eta luhureun lamna lapad Allah. Wa barakatuhu salam jeung ari tasdidna lapad wa barakatuhu salam wa barakatuhu assalamu ala sini eta luhureun sin. Alaina wa ala ibadillahi ari tasdidna alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati eta luhureun lamna lapad Allah. As-solihina ari tasdidna lapad as-solihina ala sodi eta luhureun sod. Asyhadu alla ilaha ari tasdidna lapad asyhadu alla ilaha ala lami alifin eta luhureun lam alif. Ilallahu ari tasdidna lapad ilallahu ala lami alifin eta luhureun lam alif wa lamil jalati jeung lamna lapad Allah. Wa asyhadu anna jeung ari tasdidna lapad wa asyhadu anna ala nuni eta luhureun nun.
Muhammad Rasulullah ari tasdidna Muhammadur Rasulullah ala mimi Muhammadin eta luhureun mim nalapad Muhammad wa ala roi jeung luhureun ro wa ala lamil jalalati jeung luhureun lam nalapad Allah. Paslun ari teji pasal tasdidatu aqallis sholati ari pirang-pirang tasdid bangsa alitna maca sholawat ala nabi kakangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arbaun eta aya opat. Allahumma ari tasdidna lapad Allahumma ala lami eta luhureun lam wal mimi jeung luhureun mim sholli ari lapad ari tasdidna lapad sholli ala lami eta luhureun lam ala Muhammadin ari tasdidna lapad ala Muhammadin ala mimi eta luhureun mim. Paslun ari ieu teh hiji pasal aqallu salami ari pangsalitna salam assalamualaikum eta lapad assalamualaikum. Tasdidul salami ari tasdidna lapad assalamu ala sini eta luhureun sin. Paslun ari teh hiji pasal auqatus sholati ari pirang-pirang waktuna salat khamsun eta aya 5. Awal waktu duhri ari kawitan waktu duhur ari ngawitanana waktu duhur zawalu syamsi eta lingsirna panon poe wa akhiruhu sareng ari akhirna duhur waktu duhur masyiru dzilli syai eta jadi na kalangkang hiji perkara mislahu eta pantarna syai ghairu dzilil istiwa'i salianti kalangkang mancran. Wa awalu waqtil asri sareng ari kawitanana waktu asar ida soro eta di mana-mana jadi naun dillu kulli syai'in kalangkang saban-saban perkara mislahu eta pantarna syai wazada jeung tambah ieu se qalilan saeutik wa hiruhu sareng ari akhirna asar gurbu syamsi eta lingsirna panon poe wa awal waqtil maghribi jeung ari ngawitanana waktu maghrib gurbu syamsi eta lingsirna panon poe wa akhiruhu sareng ari akhirna maghrib gurbu syafaqil ahmari eta surupna mega beureum wa awal waqtil isya'i jeung ari kawitanana waktu isya gurbu syafaqil ahmari eta surupna mega beureum wa akhiruhu sareng ari akhirna isya tulul fajri shadiqi eta bijilna fajar shadiq wa awal waqti subhi jeung ari kawitanana waktu subuh tulul fajri eta bijilna fajar as-shadiqin nu shadiq nu bener wa akhiruhu sareng ari akhirna ieu waktu subuh tulul syamsi eta bijilna panon poe al asfaqu ari pirang-pirang mega salah satu neta tilu ahmaru tegasna mah mega beureum wa asparu jeung mega koneng wa abiyadu jeung mega bodas. Al ahmaru ari mega beureum maghribun eta waktu maghrib wal asfaru jeung ari mega koneng wal abiyadu jeung mega bodas isyaun eta waktu isya. Wa yundabu sareng disunatkeun naon takhiru sholatil isya'i ngahirkeun salat isya ila ayagiba nepi kayen leungit naon asyafaqul asparu mega koneng wal abiyadu sareng mega bodas. Paslun ari teh pasal tahrumu haram naon as-sholatu salat alati anu laesanu teu aya lahayata tetepikeun salat naon sababun sabab mutaqaddimun anu ti heula wala muqarinun jeung anu ngabarengan fi khamsati auqatin dina 5 pirang-pirang waktu indatul syamsi tegasna dina nalika bijilna panon poe hatta taratapi'a sehingga yen narima kaluhur samsu qadrumhin saukuran satumbak. Wa indal istiwa'i jeung dina nalikana manceran fi ghairi yaumil jum'ati dina salianti poe Jumat hatta tazula sehingga yen lingsir samsu. Wa indal ispirori jeung dina nalika kararoneng hatta tagruba sehingga yen surup samsu. Wa ba'da sholati subuh jeung dina sabada salat subuh hatta tatlu'a sehingga yen bijil syams hatta tatlu'a sehingga yen narima bijil naon asyamsu panon poe.
wa ba'da sholatil asri sareng dina sabada salat asar hatta tagruba sehingga yen leungit sehingga yen surup itu syamsu. Wallahu a'lam.